Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal masyafa'an nyafa'atan ieu man li akhihi kadulurna man syafa'atan kalawan nyafa'atan. Fa ahda tuluy ngahadiahkeun ieu akhi ka man. Fa ahda tuluy ngahadiahkeun ieu akhi lahu ka man. Hadiatan kana hiji hadiah. Paqobalaha tuluy narima ieu si eman ka akhi pakod ata maka nyata ngadatangkeun eman baban kana lawang azimatan anu pohara min abwabi riba nu tetep tina pirang-pirang lawang riba. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud. Man saha jalma yakuna nu bukti ieu eman fi hajatihi eta tetep dina pangabut fi hajati akhihi nu eta tetep dina pangabutuh dulurna ieu si akhi yakun mangka bukti insyaallah Gusti Allah fi hajatihi eta tetep dina pangabutuhna si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abi Dunya. Man saha jalma yassara anu ngagampangkeun ieu man ala mu'sirin ka jalma miskin yassara mangka ngagampangkeun insyaallah Gusti Allah alaihi ka ieu man fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Al muazzinuna ari jalma-jalma nu tukang adan atwalun nasi eta panjangna jalma-jalma naonana anakon beheungna yaumul kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Muawiyah katampi ti Muawiyah. Al mukminu ari jalma mukmin lil mukmini ka jalma mukmin deui kal bunyani eta saperti adegan yasuddu anu nguatan naon ba'duhu sawarehna mukmin ba'don ka sawarehna deui. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Abi Musa katampi ati Abi Musa. Al mukmin wari jalma mukmin akhul mukmini eta dulurna mukmin deui. La yada'u ulah ninggalkeun ieu mukmin nasihatahu kana papat nasihatna ieu mukmin deui ala kulli halin dina saban-saban tingkah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar. Al mutahabbuna ari jalma anu silih pika asih billahi dina jalan Allah ala karosi eta tetep dina pirang-pirang kursi min yakuti nu tetep tina yakut haulal arsy dina sakurilingna aras. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Tabrani. Al mutamasik wari jalma anu tetegenan bisunnati kana sunat kami inda fasadi ummati dina nalika ruksakna umat kami lahu eta tetep ka ieu mutamasik ajrumi ati syahidin ari ganjaran 100 jalma anu maut syahid. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Tabrani. Al mar'u ari jalma ma'aman eta tetep sarta jalma ahabba anu mikaresep ieu mar'u ka man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Al mustasyaru ari jalma anu dipenta isyarat mu'tamanun eta dipercaya. Faidas tusyiro mangka di mana-mana dimenta isyarat ieu jalma pal yusyir mangka kudu isyarat ieu jalma bima ku perkara huwa ari itu jalma teh soniun eta anu migawe li nafsihi pikeun awakna jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Wallahu a'lamu bissawab.